Nyegik. Nyegik teh salah sahiji pagawean anu kasebut pagawean musyrik. Kadang lamun ninggang hirup seuseut-seut, hirup serba kurang, keur anu pondok pikiran mah atawa geus teu boga di jalan sejen anu hade, anu bisa diandalkeun keur usaha, nya kadang sok lumpatna kana hayang untung tina enteng, hayang sugih bari jeung teu susah, teu kudu digawe tapi duit meunang. Sok komo dina kaayaan pandemi siga kiwari, anu kaayaan geus sagala susah, rupa pola dilakukeun lamun peninggang kitu teh. Jadi geus dipikir, mana anu halal, mana anu haram. Dina deungeut ieu kuring rek ngaguar ngeunaan munjung atau pesugihan. Ceuk loba dongeng anu kungsi kadenge, rupa-rupa pesugihan anu dilakukan ku jalma-jalma anu pondok pipikiranna. Anu jadi bahan carita ayeuna ngeunaan anu munjung ka bagong atau anu biasa disebut nyegik atau munjung ka bagong bodas. Lamun geus buntu pikiran diudag-udag ku hutang anu raweuy, sedengkeun usaha henteu jaba duit eueuh, jalan pintas anu nguntungkeun nyaeta munjung ka bagong bodas teh. Atau istilah anu leuwih kakoncarana mah nyaeta nyegik. Di salah sahiji lembur anu aya di Subang, warga geus ngarasa kesel jeung keheul ku kejadian duit anu leungit teu pupuguh. Aya we pamikir bahwa leungit teu pupuguh sarupa kitu teh aya nu munjung. Samalah aya sababaraha urang jalma anu kawenehan manggihan siga aya bagong anu liar di eta lembur. Rod, moal kitu loba duit anu leungit teu pupuguh teh ku babi ngepet euy. Bisa jadi. Soalna basa peuting kamari mah kuring ngadenge aya suara anu sesegrok di palebah warung Bu Euis. Aduh, mun nya teh mah aya bagong kajajaden euy. Kudu ditewak ulah diantep euy. Tah, dimimiti peuting ieu mah wayahna anu ngaronda teh kudu da ditambahan. Urang cobaan kepung eta bagong teh. Wah, bener, satuju tah. Cekolot mah anu sok dipake usah kuno nyegik teh lamun teu malam Salasa, malam Kemis cenah Rud. Malam Salasa di sore kene geus kasampak aya sababaraha urang jalma anu ngadon ngaronda nyaeta di salah sahiji pos kamling. Peuting eta teu siga biasana, di pos teh leuwih loba jalmana. Rencana anu geus dirancang yen peuting eta rek ngepung bagong ka jajaden. Tapi siga nu geus apal bakal dikepung ku warga, peuting kahiji mah eta bagong nyegik di arep-arep liar teh eueuh. Atuh kitu oge dina peuting kadua
anger wae taya hasilna. Samalah sanggeus sababaraha peuting taya katinggali eta bagong kajajaden teh nembongan di lembur. Kusabab diintip-intip unggal peuting taya hasil wae. Mimiti warga anu ngilu ngaronda ngurangan jumlahna oge. Asal mah kadang anu ngaronda aya di pos kamling saban peutingna tara kurang ti 7-an. Tapi ayeuna mah palingan oge ngan ukur 2-an anu sok aya di pos kamling teh. Anu biasa rajin teh biasa nama si Ikin jeung si Ajang. Sok sanajan 2-an katinggali nama maranehna sok seru banget mun ditugaskeun ngaronda teh. Harita ninggang malam Kemis pisan kasampak si Ikin jeung si Ajang geus aya di pos kamling. Maranehna keur uplek ngobrol. Masih we anu jadi bahan omongan mah ngeunaan bagong kajajaden anu kacaritakeun ngagalaksak lembur manehna. Teh nya bener teu ari dihaja-haja kieu mah eueuh kan? Siga nu apa rek dikepung keluarga teh. Sigana mah eta babi ngepet teh orang dieu kin. Moal orang jauh. Tong salah sangka. Sanu nyaho bisa wae nu jauh. Ngan usaha ngepet di lembur urang. Atuh ari geus urang mana deui. Siga nu apa rek aya nu ngepung ieu mah. Siga nu nyahoeun. Bawa maneh atuh hari kitu mah. Anjrit, gawah pisan eta ngomong teh. Derkeh kudu ngewa mah disangkanya. Keur ngobrol di pos sarupa kitu. Ujug-ujug ti anggangna di palebah imah mangjana kadenge aya nu ngagorowok bari nyebut-nyebut aya bagong. Si Ikin jeung si Ajang ningali kitu teh teu talangke. Manehna 2-an langsung carengkat bari terus nakolan kokol ditihtirikeun tanda bahaya. Ogoh oge. Sok sanajan waktu geus aya kana jam 11:30 peuting. Disebutkeun aya bagong kajajaden mah. Kontan warga kalaluar bari sacekel-cekelna. Aya anu nyekel pakarang. Aya oge anu nyekel panggebug. Nyaan pisan. Peuting eta mah sampak di buruan imah mangjana teh aya bagong bodas. Dan tak parah deui lantaran geus pada gemes. Bari jeung teu apa. Nah eta teh nya bagong kajajaden atawa lain. Warga langsung ngepung eta bagong supaya taya lolongkrang keur lumpatna. Peuting eta mah kejadian. Bagong bodas teu bisa lumpat, samalah beunang pada ngagebugan. Bagong bodas oge geus teu bisa ngejat deui, sabab sukuna geus pateuh kagebug. Eta bagong bodas ngagoler, katinggali tina awak jeung huluna aya getih anu kaluar. Bari sing jarowok, warga nyebut-nyebut bagong beunang. Warga ngerasa sugema. Anu saila ieu diburu geus teu walakaya. Teu netelakeun yen eta bagong kajajaden geus pada ngagarebugan teh. Eta bagong ujug-ujug leungit ngiles teu pupuguh.
Bagong jadi leungit. Teuing pindah wujud jadi jelema deui. Anu puguhan di Arab-Arab keluarga hayang tepi ka kanyahoanana. Saha atuh eta anu nyegik ka Bagong teh? Sok sanajan Bagong tuh bisa ketewak lantaran ngaleungit ya. Warga teu penasaran teuing. Lantaran boga tapak keur maluruh. Nah saha eta Bagong kejadian teh? Cek katerangan jeung beja mah Bagong bisa langsung ngiles. Sigana wae lilin anu aya di imahna anu ditungguan ku pamajikana langsung ditiup. Jadina sarupa kitu teh eta Bagong tuh bisa katinggali deui ku jelema. Isukna singkat carita, sanggeus peutingna aya Bagong nyegik anu teu walak kaya pada ngagemugan. Kabejakeun salah seorang warga aya anu dibawa ke rumah sakit. Cenah mah eta salah seorang warga teh ngalaman cilaka bari tuluy dibawa ke rumah sakit. Teu puguh na cilakana teh kunaon, taya beja anu pasti. Ngan anu jelas, anu bisa katengahan keluarga, eta anu cilaka teh sirana siga aya tapak nenggeulan, jeung sukuna oge pateuh. Persis pisan siga Bagong anu ngaleungit peuting tadi, anu pada ngagarabugan teh ya. Samalah kejadian saterusna eta warga teh sabalina di rumah sakit teu balik deui ka lembur eta. Tapi langsung pindah imahna bari jeung teu kapaluruh laratan saterusna. Lamun dihubungkeun jeung ayana Bagong kajajaden bisa nyambung. Kusabab sanggeus eueuh eta jalma anu kabejakeun pindah imah teh Bagong nyegik oge eueuh jeung tar aya kabejakeun deui aya Bagong kajajaden anu ngulampreng di lembur eta.